Gia janten panglipur kalbu pang beberah kana manah khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Kumaha kabarna? Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kasehatan oge lindungan Allah Subhanahu wa taala. Haturan wilujeng patepang desa sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados tos aya di Kampung Ciledug, Desa Sadewata, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis, kangge ningal kaendahan oge perkampungan nu aya di palihan dieu hayu urang tinggal sasarengan. Wargi-wargi sadaya di palihan itu aya bapak anu nuju calik, hayu urang silaturahmi heula ka pali ditu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Punten. Punten satacana di wagel ieu teh. Terus Abi teh ngatur atasan ningali aya saung bapak. nuhun. Dupi sareng bapak saha? Abdi Pak Udin. Pak Udin sareng ibu Rukaya. Ibu Rokaya. Dupi nuju reureuk panginten lelesan. Eta nuju pandema ya seueur jalmi teh patan dan terus arui. Oh, Jeung mohon. ngadamel ieu teh bade melak bunci saudi teh. Mohon. Gitu. Dan terus arui teh geus bedug lah. Da menyewa sama kapan heula di dieu gitu. Ieu teh kagungan bapak sadayana. Ieu teh abdi ukur ngagarap mungkul. Itu bagian kepala desa ieu teh. Kadina bagian amil, parulah itu baru bebakan. Mohon. Jadi mau itu sadar teh 200 bapak. 200 bapak. Itu per tahun dibayar katanya. Tahun sekali teh 2 juta. Ah, tidak Cuma bagi hasil gitu Pak. itu ada bayar tiap tahun. Oh, bayar. Nyewa gitu kan. Ada penghasilan aku abdi aya sampul, aya pare da sawah katongna tuh. Di sawahan. Ay sawah sami ku bapak diolahna. Nuhun. Ku abdi eta ieu teh semet eta katong. Itu di kieu we kabdah yang melak anak lauk ya teh. Lauknya cai nanti salah kading. Kantos panen bapak. Kantos. Alhamdulillah. Hari lauk mati acan dia nembe. Anu be Iya dah enggal kene itu neng itu gue sebenarnya ini mungkin bisa semua itu ya. Ada melakula itu. Belakangnya gue bisa jaya itu. Dari kipai mah itu kepala desa teh pada dibangun. Sabarna teh. Ada kolam, ada kandang ayam telur. Tapi di harus yang kau bikin ke garung. Bu sini kira sini dibongkar di beko. Ya ah garung itu kurang jadi salon. Kamunya kan kantos panen bapak. Soalnya. Sampai Nah, sampo mah kantos. Palai. Ini palai. Pengarabutkeun ka abdi. Itu memang terkenal teh sampai di dieu teh. Jadi ke Jakarta ka Bandung itu dulu. Saderek teh. Wah, niku sampo cukup.
mung sakitu video nu kapihatur di dinten ieu di Lembur Ciledug Desa Sadewata Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. Insyaallah urang tiasa patepang deui tina waktos oge lembur anu sanesna. Peribados pamit mundur. Wilujeng kanten permios. Wassalamualaikum